Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Satya Kisunda, dina dangat ayeuna urang medar deui carpon tina majalah Campaka nomor 28 tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna nyaeta Kang Ardi Karta. Ieu anu nganggitna nyaeta EDM Jakarta. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Teu bisa dipungkir deui ku Ardi yen panyakit nu tumiba ka dirina bener-bener hese dipiceuna. Sanajan Ardi sorangan narima yen eta panyakit teh kacida ngerakeunana pikeun dirina, tapi Ardi insap dalah dikumaha da buktina geus kitu. Panyakit limperanana geus napalna dirina ti bubudak ti zaman manehna ngilu hiji klub main bal keneh nu disebut klub kulinyar di lemburna. Harita Ardi kungsi gelut jeung Ijo di tengah lapang lantaran Ijo nuduh ka Ardi yen handball. Tapi Ardi teu ngaku teu karasa cenah, duka teuing nya teu karasana duka teuing pohon. Tapi ceuk Adnan nya cenah Ardi teh katempo leungeunna nepak bal. Ijo kekeh nuduh Ardi kekeh teu ngaku di tengah lapang parea-rea omong. Tungtungna der bae gelut. Mun teu kaburu dipisah ku Iksan mah sigana Ijo ruksak ditonjokan terus ku Ardi. Basa keur ngarit di sawah sadatar Ardi kungsi pasea jeung Damiri lantaran Damiri disangka nyumputkeun arit nu Ardi. Tapi waktu Ardi ngamang-ngamang arit ka Damiri rek nyingsieunan, Ardi seuri sorangan lantaran aritna nu diteangan teh horeng dicecekel ku manehna. Beuki gede Ardi teh beuki kacida limperanana tatanggana geus pada nyarahun yen Ardi teh boga kasakit limperan. Hal ieu bisa kanyahoan ku tatanggana lamun Ardi babarengan digawe jeung tatanggana. Gerak bae lamun manehna ngaso digawe terus rek udud padudan ka beukina eta teh make sok ngagujrudkeun sarerea. Ardi ngotek tak neangan padudan di mana, Ardi nginget-nginget di mana tadi neuneuna eta padudan teh sakapeung sok tuluy nanyakeun ka babaturanana. Lamun geus kakelayengan kieu sok matak pikarunyangeun nu nempo, matak pikaseurieun jeung matak pikawatireun. Da padudanana teh dicecekel bae ku Ardi sorangan. Rupa-rupa pamolah nu matak pikaseurieun jeung pikawatireun atawa matak pikarunyangeun batur meh saban waktu sok kalakonan ku manehna. Teu kaop lamun keur barang gawe kaselang ku gawe sejen sok poho deui naon nu dipigawe tadi teh atawa lamun tandan teundeun sok poho deui di mana tadi neundeuna. Ardi beuki insap yen panyakit limperanana teh kacida ngerakeunana, tapi nya eta atuh dalah dikumaha da lain kahayangna sorangan. Ardi katut pamajikanana usaha satekah polah kaditu ka dieu neangan piubareun pikeun ngubaran panyakit limperanana. Sababaraha urang dukun nu lalepus ku manehna kungsi didatangan kalawan dipentaan tulung pikeun ngubaran panyakitna. Tapi weleh panyakitna teh cager-cager kalah ka dukun lintuh kasakit matuh. Salah saurang tatanggana kungsi ngabejaan cenah kudu menta dihampura ka kolot sabab cenah panyakit kitu teh biasana aya kadorakaan ti indung bapa. Bongbolongan kieu ku Ardi geus dilakonan menta dihampura ka indung bapana, tapi panyakit limperanana angger keneh bae. Dina hiji poe pamajikan Ardi menang bongbolongan deui ti tatanggana nu kaitung rada pangkahareupna di kampung eta mah cenah panyakit kitu mah sugan ulah lati patlot atawa pulpen jeung kertas. Sangkan sagala rupa nu rek dipigawe atawa nu keur dipigawe bisa dituliskeun dina kertas. Atawa oge lamun tandan teundeun kudu dituliskeun heula di mana tempat-tempatna sangkan teu poho deui. Ku Ardi eta bongbolongan teh dicoba upama rek sare neundeun padudan dina galar, tret ku Ardi ditulis dina kertas yen neuneung padudan dina galar. Atuh isukna isuk-isuk cacetan teh dibuka deui nya bae padudan teh aya ngagoler dina galar.
nya eta bolongan teh gede gunana cek pikir Ardi jeung lamun Ardi poho muka catetan pamajikanana sok ngilingan kana catetan teh yen lamun ka mamana ulah latih kertas jeung patlot jeung lamun rek migawe naon bae kudu ulah latih nulis jeung maca. Atuh ayeuna Ardi gawena teh tara latih nulis jeung maca bae lamun rek barang gawe atawa rek indit-inditan teh. Lila-lila penyakit limperanana teh rada ngurangan oge atuh pamajikanana kacida atau heunana yen salakina rada cager. Hiji poe Ardi kaluar ti imahna terus kapancuran sisi walungan lebakeun imahna rek mandi. Ti imah keneh geus dicatetkeun hiji-hijina barang nu dibawa ka cai teh sabun, anduk, samping, baju, calana jeung sajabana ti eta. Sanggeus cucul-cucul bros Ardi mandi catetanana diselapkeun dina seseg pipinding cai sangkan lamun geus mandi buru-buru katempo ku manehna. Sanggeus mandi terus Ardi nyokot catetan teh pek diakurkeun barang-barang nu dibawa ti imahna jeung catetan teh. Sabun pek kumanehna dicokot, anduk top deui kumanehna dicokot, terus disalindangkeun kana tak-takna. Samping pek deui ku Ardi dicokot terus disalindangkeun kana tak-takna. Baju pek dicokot terus disampaikeun kana tak-takna, kabeh disalindangkeun jeung ditumpukeun na tak-takna. Sanggeus ditetek hiji-hiji diakurkeun barang-barang nu dibawa ti imah jeung catetan teh terus bae Ardi balik. Nah pikirna aya kabeh ya barang-barang teh moal aya nu tinggaleun da buktina ditempuan eueuh nu tinggaleun di cai jeung akur kabeh jeung na catetan barang-barang nu dibawa ti imah teh. Di jalan sakur tetanggana nu papanggih sarta kaliwatan ku Ardi kabeh carolohok sawareh aya nu arakei-akeyan jeung serikeun. Tapi sawareh mah aya nu bengong bae bari mencerong mata simeuteun bari teu weleh tatanya kana dirina sorangan. Nah Ardi teh rada siwah kitu. Barang nepi kaburuan imahna ka tembong pamajikanana kaluar ti jero sirikna teu notog-notogkeun maneh bari gegeroan. Kang Ardi, Kang Ardi, Kang Ardi, nah Kang Ardi teh kikituan kawas nu teu cager, balik ti cai ngadon bubulucunan. Duh nu agung, Ardi ngarandag bari rarat-raret kahandap sing horeng nya manehna teh di taranjang. Tah mah cenah ieu pamirsa, sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.